Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Pak Parman. Ayeuna urang belajar bahasa Sunda ngeunaan materina kecap barang. Naon ari kecap barang? Kecap barang nyaeta kecap anu nuduhkeun barang atawa ngaran nu dianggap barang. Hayu geura ayeuna urang tataan kecap barang di handap. Anu kahiji ngaran barang anu aya di jero imah. Contona meja, kursi, ember, radio, TV, kulkas, kipas angin jeung sajabana. Anu kadua ngaran aya di jero sakola. Ngaran barang nu aya di jero sakola contohna meja, kursi, guru, murid-murid, kepala sekolah, bor, kapur, pamupus, laptop, komputer, mesin tik jeung sajabana. Anu katilu ngaran barang anu aya di jalan. Contohna mobil, beca, sapeda, delman, jalma-jalma jeung sajabana. Anu kaopat ngaran barang anu aya di pabrik tas. Contohna kulit, lem, paku, palu, kantong plastik, dus, sleting, kancing jeung sajabana. Anu kalima ngaran barang di dapur. Contohna katel, kompor, gas, hawu, suluh, cangkir, ember, centong, magic jar, sendok jeung sajabana. Anu kagenep ngaran barang sesebutan jalma. Contohna bapak, ibu, mama, nini, aki, paman, bibi, tua, tentara, polisi, dokter, karyawan jeung sajabana. Ngaran anu katujuh ngaran barang ngaran sasatuan. Contohna kucing, gajah, cak-cak, sireup, tileun, orai, kuya, monyet jeung sajabana. Pancen ngalarapkeun kecap barang di handap ieu. Lengkepan kalimah-kalimah ieu di handap ku kecap barang anu geus disadiakeun. Hiji titik-titik wadah sapatu keur diberesan ku Andi. Kadua titik-titik pasuhamah nu cet hejo ngora. Nomor 3 engkus keur nulis surat dina titik-titik. Kaopat Ani keur metik titik-titik di pakarangan imahna. Anu kalima di mana titik-titik buku anu mirah teh. Anu salajengna nomor kagenep sapatu abdi dijieuna tina kulit titik-titik. Anu katujuh titik-titik bapa mah dijieuna tina kulit buaya. Anu kadalapan gening titik-titik teh beulah jang. Kasalapan anu kasalapan kuring ngagoreng sangu dina titik-titik. Anu kasepuluh tiup tah dina titik-titik ulah nangtung wae. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.